Poe Sabtu tos libur deui sakola. Tadi teh si Teteh Bella disamper ku babaturanana. Rek diajakan ka sawah cenah ge ku uwana. Ari anu diajakanana mah henteu aya, da keur diasuh ku bapakna. Daripada kararesel geus we abi nu miluna ka sawah. Caritana ieu Teteh abi keur gaduh anu ngalapare di sawah teh. Keur asup mangsa panen geuningan baraya. Tuh itu nu ngalalapare meuni kota Rere tos tereh bareres deui. Padahal mah pan ieu teh isu keneh, kakarak oge jam 8. Saperti biasa we ari libur sakola mah pasti we ngalabering barudak hayang milu ka sawah cenah ge hayang balotram. Tah ieu tos dugi ka saung. Cuaca poe ayeuna teh rada ceudem baraya, hayang ngeprul-ngeprulan saeutik. Jadi urang mirunan we ayeuna mah. Mameh aya haneut-haneutan atuh si Duru. Jeung deui pan ieu teh loba reungit, ari bari si Duru makan sok eueuh reungitna oge da kahaseupan. Deui engke urang meuleum sampe we pan ari aya seuneu mah. Padah cek si Teteh oge aya cenah tuh laeun sampe mah. Abong barudak karak oge hol ka saung tuh da tos rariweuh maru ka jajanan. Tetep we nya barudak mah ka sawah ge kudu mekel jajanan mah. Kusabab seuneu geus surung ayeuna abi rek neangan heula rujakkeun deuh. Biasa baraya di dieu mah aya pucuk. Ari botran di sawah komo kudu aya rujakkeun teh. Tah ieu abi turun ka handap neangan pucukna. Soalna diilikan teh nu belah dieu anu mararontokna. Dinu tangkal sawarehna deui mah meuni loba werengnana teh, tapi alhamdulillah tuh belah dieu mah meuni mararontok jeung teu aya werengan. Tah ayeuna bagean ngarujakna, tapi ieu teh di dua wadahkeun ngarujaknana teh. Anu hiji mah rek dina coet ngarujakna, nu hiji deui mah rek dina rantang we ngarujakna. Da lamun dina coet mah moal mahi, coetna oge menikot sagede uprit. Acan oge beres ngarujak si Teteh mah kalakah rek ngabagikeun heula sangu cenah sok tuluykeun ngarujakna. Tuh ieu teh jadi we ku abi dituluykeun ngarujak pucukna mah.